Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadaya sing kuring dongkap deui ieu nya kanggo palawargi dina danget ieu baris nyangakeun carios anu salajengna nyaeta Tamiang Melit Kabitis masih keneh sanggiana Bapak Gali Sundara ti Sukabumi. Mangga nyangakeun Tamiang Melit Kabitis bagian anu kahiji wilujeng ngadangukeun. Beurang dina poe Kemis harita teh panasna karasa moreret, angin teu pati tarik, tapi cukup ngahibur kanu keur leumpang dina tanyakan. Hiji lalaki anu umurna kurang leuwih 25 tahunan, pangawakan sedeng pakulitan hideung, huntuna rada tongar, panon molotot. Ti dituna eta mah nya lain keur molotot tapi panonna molotot. Manehna rek ngajugjug ka hiji jalma anu geus lila di teangan kumanehanana nyata hiji dukun nu katelah baping burik nu aya di Cihanyawar. Katempo eta jalma kesangna geus ngoprot sabab teu kuat ku hawa panas dina poe harita. Aduh, ampun pisan ieu teh. Aduh, panas euy. Ampun hanya kau teu mawa cai. Hana angge teu bisa nginum teh. Ceuk eta jalma katelah nasi bahlil. Urang lemur kadu. Rong heap beak tanyakan. Jog anyog kanu datar. Breh di sisi palbah kenca. Hanapeun tangkal cau. Aya aki-aki keur sasapu. Oh, iya. Bisa nanyakeun ka si aki ieu. Ki. Punten Ki. Tiasa atuh maros Ki. Rek, nanyakeun naon? Sujang. Aki teh keur sasapu. Tong diganggu lah. Hoream ngajawab itu hoream ngomong. Duh, punten Ki ieu. Bade tumaros. Nanyakeun naon? Manawi uninga bumina baping burik. Oh, rek kasih burik. Tuh, palbah ditu imahna dinu lagok. Didinya ya tangkal cau opat. Jajar ngudilingan imahna sok we palbah dinya. Oh, nya nuhun atuh Ki nya. Punten Ki ieu. Oh, nuhun nungguy teh eueuh udud-udud acan. Ceuk si Aki, tayohna wae manehna mah jelema pamrih. Atuh si Bahlil teh bingung sabab teu mawa rokok. Tapi teu biakeun akal pok atuh harta si Bahlil. Ari rokok mah Ki, abdi teu gaduh. Ngan aya ikeun mah rokok mah yeuh. Getah mai atahna ge. Sok atuh kajakeun. Song si Bahlil ngasongkeun duit 10.000 ku si Aki ditarima tuluy disuhun bari pokna. Dah, nuhun kasep. 10.000 ge cukup mah ieu 5 batang jeung kopi 2 siki mah. Ceuk si Aki bari umat imut bungah narima duit najan mung saukur 10.000. Sanggeus ngaduhunkeun ka si Aki, si Bahlil lempang deui muru ka imahna baping burik nu geus dituduhkeun ku si Aki. Lengkah demi lengkah tuluy namah. Sanajan ngan saukur salengkah demi salengkah tapi pasti sakedeung deui nepi ka imahna baping burik. Seep tilu pengkolan jeung mapai sawah sabau beras si Bahlil nepi ka imahna baping burik. Kasampak teh di imah tiseun. Kawas nama si baping keur eueuh atawa memang keur sare. Tuluy harita si Bahlil diuk dina golodog ngaleureuhkeun heula kacape supaya kesangna tuhur nu nyorolok di sakujur badana. Jauh oge imah si baping teh. Aduh, mending ngobrol ke sangki aing ya. Ceuk si Bahlil bari ngageberan dadana ku leungeun kenca. Sangeus sababaraha jongjongan kesangna karasa geus tuhur. Jung si Bahlil harita nangtung bari pokna. Punten,
Punten. Baping. Baping aya. Punten. Cek si Bahlil balik ke ketrokan Panto. Sababaraha kali uluk salam eueuh nu ngajawab. Baping. Baping. Cek si Bahlil gogorowan deui. Keur kitu kadenge aya nu ngaretek di tukangeun Panto. Si Bahlil bunga nyangkana si Baping aya di jero imah. Tah, aya geuning nu ngaretek. Nah teu dibuka Panto teh. Oh, nah hanya. Jadol teh. Surah ucing. Ucing meureun nu teh nya. Sugan si Baping. Cek si Bahlil kutuk gendeng mehna keheul hanas geus bunga disangkana si Baping nu hadir. Padahal mah geuning ucing nu aya di jero imah teh. Si Bahlil harita ngoreleng ka tukang, bisi si Baping aya di tukang. Si ngoreng teh nya we. Si Baping keur campego di pacilingan bari udud. Manehna ge leunteu ngadenge kanu uluk salam ngan keur kagok aya dina pupuncakna. Kitu ceuk si Baping. Si Bahlil manehna sabar nungguan, cingogo luhureun batu beh ditueun si Baping. Tapi teu ngomong, manehna ngabandungan si Baping nu keur udud. Bangun nikmat bari campego luhur pacilingan. Aing mah ilala teuing aki-aki teh. Babet wae kitu. Ceuk si Bahlil bangun keheul sabab manehna hayang buru-buru nepikeun pamaksudanana. Waktu tuluy lumaku ku teu uyahan eta si Baping nagog di pacilingan aya kana sajamna leuwih. Teuing naon kahayangna jeung teuing naon maksudna. Tapi sanggeus ngarasa cukup beteungna longsong. Kuniang si Baping hudang tuluy kaluar ti pacilingan. Ret kanu cingogo luhureun batu nyeh seuri bari pokna harita. Oh geuning aya tamu. Di mana Ujang yo? Aya tamu geuning. Ceuk si Baping manehna ngabageakeun ka tamu bari ngomekeun calanana. Oh, haturan Baping, nepangkeun abdi ya. Ceuk si Bahlil bari solongkrong manehna ngajak sasalaman ka si Baping. Ditarima Ujang. Saha teh ya teh asa anyar pinangih jeung Baping yo. Ceuk si Baping. Nepangkeun Baping, abdi teh Bahlil, ti lemur kadu. Oh Bahlil, mun make uat Ujang Bahlil teh. Janten Bahlul. Bahlil ngan make jadi Bahlul. Oh nya. Wios kumaha Baping we abdi mah. Manehna teu pati ngahaminan keheul ngaranna dirobah ku si Baping. Sanggeus ngabageakeun ka semah, si Baping tuluy asup ka imah ngaliwatan pandu dapur. Ari si Bahlil mah ngoreleng deui ka hareup manehna rek asup ti jalan hareup. Kadenge nu leumpang gebrag-gebrug di luhur palupuh. Kolotrak panto muka. Si Bahlil geus siap rek asup ngalengkahkeun sukuna naek ka imahna Baping burik. Tapi barang panto dibuka, gajleng! Kucing hawuk luncat ti jero imah atuh buguh we. Si Bahlil reuwas, meh we ti jengkang tina golodog. Kasabolan teh si garong sia, kucing garong. Mareuwas kasemah teh lain ngabageakeun. Reuwas tayohna mah, eta we da jantungna ge meuni deg-degan. Reuwas ningali ucing nu badag. Sok kajoro Jang doa di imah ge aweuna naon teh moal disuguhan ku Abah. Paling ge disuguhan sama butut. Abah mah miskin Jang, hampura we yo. Ceuk Baping burik nu geus diuk di juru. Manehna nitah asup ka si Bahlil. Mangga Baping mangga. Punten yo, punten. Aduh. Punten. Ceuk si Bahlil bari rengkuh hormat kawas jalma ngahormat ka ustad. Dek manehna diuk dina samak nu geus butut. Tuluy nyarane kana bilik nu geus rada karancang. Tayohna we ieu imah teh imah kolot. Da kaciri tina imahna ge nu geus rada nyangeyeng kabeh kidul. Si Bahlil arat-reret nempoan imah Baping burik anu tetela bener-bener ripuh miskin leuwih tiba sajan. Taya lomari, taya kasur. Malah kamar ge teu dihordengan-hordengan acan. Istuning walurat pisan palawargi. Aya naon Ujang pangna Ujang nepungan ka Baping. Sugan we Baping bisa ngabantu kana kasusah Ujang. Ceuk Baping burik ngamimitian ngomong. Nyata kieu Baping.
Abdi teh boga kararepet iteh. Adek minta tulung ka Baping. Nabi nguping wartos ti batur yen Baping teh jalmi tukang tutulung kanu butuh tatalang kanu susah, tukang nyaangan kanu poekeun. Nya abdi teh jauh di jugjug angang di teang teh bade nyuhung tulung ka Baping abdi teh. Cek si Bahlil bari meneko sila. Sabenerna manehna haus hayang nginum tapi Baping hanya kal teu mere cai sa kacelak-kacelak acan. Teuing teu boga, teuing koret mung nyuguhan. Oh kitu Ujang teh. Naon teh atuh kararepet Ujang teh sugan Baping bisa nulungan ka Ujang yo. Cek si Baping deui bari tetep neuteup karena beungeut si Bahlil anu katampona bangun capek pisan. Kieu nya Bapingnya. Abdi teh boga musuh. Ngaranna teh si Sena musuh abdi teh. Geus lila jeung abdi memusuhan. Gara-gara perebut awewe di panglalajuanan beusa aya layar tancep. Abdi teh geuleuh ka jelema eta teh. Abdi hayang mateni kamanehanana ngan abdi teu wani ikur ku sorangan mah sabab si Sena mah jelema bisa main po ari abdi teu bisa nanaon. Tah abdi teh nguping wartos yen Baping teh bisa nulung ka batur ku ilmu Baping. Kitu Baping abdi teh. Cek si Bahlil nerangkeun pamaksudanana, maksudna mah hayang ngirim werjit ka musuhna nu ngaran Sena. Oh kitu. Nya teu naon Jang, ku Baping ditulungan ngan mureun Baping mangan saukur cukang lantaran. Anu nanggung dosana mah kudu Ujang eta jeung Ujang kudu nyayugikeun syarat-syaratna yeuh keur acara ieu. Oh gitu. Naon wae teh Baping syarat-syaratna teh sok we ku abdi pasti ditedunan. Cek si Bahlil manehna haget haripeut sabab eta kahayangna. Iyo ya Jangnya, ari syaratna mah teu loba ieu teh ngan saukur kudu ngayakeun duit gedena 10 juta atawa sakurang-kurangna 8 juta 888.000. Sok we teu nanaon. Ku Baping ditulungan ieu. Cek si Baping pamrih dan meureun manehna ge usaha kikituan teh palawarginya. Sagala rupi ge enak kudu jadi duit cenah di zaman kieu mah. Si Bahlil manehna ngahuleng sugan teh duitna teh teu gede sing horeng geuning ayaan. Kaukur gede keur manehna mah sabab ngan saukur tukang kuli. Tapi manehna tetep nyanggupan sabab manehna hayang ngahontal tujuanana pikeun mateni musuhna nu ngaran Sena. Ku kitu napok harita si Bahlil. Nya teu nanaon ki ari karek 10 juta mah. Abdi sanggup, tapi abdi hayang nyaksian heula. Kumaha tah kahebatan ilmu Baping teh. Cek si Bahlil ngomongna balelo kadang aki kadang Baping. Tapi dan lah nama Baping burik. Teuing aing ngaran asli nama disebut buik sote eta kulitna hurik jiga cangkang jeruk. Nya syukur ai Ujang daek nudunan kana syarat-syaratna ti Baping. Sok we ke ku Baping dibuktikeun kumaha hebatna ilmu Baping yo. Sok pandungan yo ku Ujangnya ngarah Ujang yakin yo jeung daek nyanggupan kana syarat ti Baping. Cek Baping burik bari kojengkang mahna asu kangon. Teu kungsi lila geus kaluar deui bari mawa boneka anu wujudna mirip anjing. Ngan pedah rupana bodas. Meni ngeplak pika keungeun. Si Bahlil nempo kana eta boneka. Hatena deg-degan jantungna ratug tutunggulan. Manehna ngarasa keung teuing naon pasalna mah. Eta teh bade dikumahakeun teh Ping? Cek si Bahlil. Tingalikeun ku Ujang. Baping orek mamerkeun yo kamampuan Baping. Jeung Ujang kudu yakin yo kana kamampuan Baping yo. Cek si Baping. Bari tuluy mah ngusapan sirah eta boneka. Bari diparancahan. Aneh bin ajaib. Si Bahlil anu asalna diuk dina palupuh. Saeutik demi saeutik ngajungjung bujurna ngajauhan palupuh. Saeutik kaluhur. Anu asalna diuk dina palupuh. Ayeuna bujur si Bahlil nges nepi kana kusen janela anu tadina aya dina tak-takna. Atuh, si Bahlil ngarasa heran, manehna ujung-ujung ngajungjung bari silana anger. Teu bisa diudar sukuna hayang dipanyangkeun hayang nangtung ge teu bisa. Halo, Ping, Baping. Naon ieu teh? Baping. Ceuk si Bahlil riweuh sorangan manehna keung sabab awakna ngajungjung bari teu puguh nu ngajungjungkeunana.
Tah eta salah sahiji keajaiban ilmu baping jang. Ujang kudu ngarasakeun heula. Sabab kege batur teh ku baping bakal digawean saperti kieu yo. Saluyu jeung pamenta Ujang. Cek si Baping bari tuluy manehna ngajungjungkeun boneka. Beuki luhur ngajungjungkeun boneka, beuki luhur oge. Anu akhirna geduk. Aduh, Ping, Baping. Atos. Cekap. Kade, ulah digejeretkeun Ping. Bujur abdi si Bubuk. Jang bujur Ujang mau bubuk. Da ku baping ge bakal diturunkeun lalaunan eta. Cek si Baping bari lalaunan manehna nurunkeun boneka anu asalna aya dina luhureun sirahna ayeuna geus aya dina tuurna. Aneh palawargi, awak si Bahlil nu tadi geus nyunul kana lalangit lalaunan turun. Lila-lila jelek si Bahlil diuk deui dina palupuh kalayan teteg. Hatena ngarasa percaya geuning Baping burik teh aya oeng-oengan nu bisa dipercaya. Tah, abdi percanten Baping lah. Ningali kieu mah hebat bener Baping teh. Boga ajian jeung boga jimat anu ampuh. Eta nu rek dijual 10 juta teh sanes Baping. Kasabelan lain rek dijual 10 juta yo. Eta mah 10 juta teh keur nyuguhan boneka ieu. Sabab ieu boneka kudu barang hakan juga maneh. Cuk si Baping mere alasan majar teh cenah boneka rek barang hakan. Ai boneka ngadahar naon palawarginya. Aneh wae si Baping teh ye. Si Bahlil manehna percaya we di omongan kitu teh. Bari sabenerna manehna can boga duitna 10 juta mah. Tapi pikeun ngahonta cita-citana si Bahlil rek ngalakukeun naon wae nu penting manehna meunang duit 10 juta. Ayeuna kieu Jang yo. Cing Ujang hayangna kumaha? Sebutkeun ka Baping, ke ku Baping rek dilaksanakeun. Sebutkeun ngaran jelmana jeung ngaran kolotna eta. Mun aya mah fotona yo. Cek Baping burik, geuning aya syarat-syarat nu sejen salianti duit teh. Eta minangka pasyaratan keur ngirim teluh atawa berjit ka musuhna si Bahlil. Ngaranna teh Sena ki. Bapana mah Karji teh baheula teh ngan geus paeh adi bapana mah. Ayeuna mah tinggal aya teh indungna hungkul. Ari enungna ngora kene geulis atawa geus kolot eta. Tengah tubuh we ki 50 tahunan mah aya. Ngan ari geulis mah henteu ngan awakna demplon. Cek si Bahlil ngabibita ka Baping burik. Nah, teu naon Baping mah ayu teu geulis oge. Baping teh hayang boga pamajikan eta. Cek si Baping, meureun manehna ngarasa tiiseun hirupna sabab ceuk sakaol ieu carita Baping burik can kungsi kawin. Sabab eueuh awewe nu daekeun ku ningali kulitna ieu Baping burik anu hurik jiga cangkang alpukat. Nya kieu we tu kieu mah. Sok urang tukeran jeung abdi. Lamun si Sena bisa paeh ku Aki, tah ke abdi arek pikeun inungna ka Aki keur pipamajikaneun kumaha tamun kitu. Ceuk si Bahlil nyoba-nyoba ngolo ka Baping burik. Baping mah mung Jang ai kitu mah Baping mah anger hayang duit 10 juta keur maraban ieu boneka yo. Ceuk si Baping deui mung ari digratiskeun mah da manehna ge butuh duit. Oh nya teu naon atulah. Pokona mah sok we paehan heula si Sena ku Baping. Indungna mah kemae ke ku abdi diolo atawa di kumaha we nu penting bisa jadi pamajikan Baping. Ceuk si Bahlil nyoba-nyoba mere pangaruh sangkan si Baping beuki sumanget dina ngagawean kahayangna. Nya teu naon keun ke penting ku Baping rek digawean kabeneran nya teh malam Jumaah yo Jang yo, Jumaah Kaliwon yo. Pas pisan Ujang datang ka dieu teh malam Jumaah Kaliwon. Biasana bangsa lalemut mah malam Jumaah teh gawean alus eta. Ceuk si Baping kawas nu geus nyaho pisan. Ari Baping teh sok dibantuan ku siluman gitu. Ceuk si Bahlil, manehna keung aya ngadengaran siluman-siluman kitu mah. Sieun kemeureun datang ka manehanana. Bener pisan teh Jang, Baping teh boga babaturan, boga sobat di nagara Cadas Badawang. Eta geus lila pisan eta gawe bareng jeung Baping. Lamun aya nu minta tulung naon wae. Manya siluman ti Cadas Badawang eta nu sok ngabantuan ka Baping. Ceuk si Baping burik, manehna ngarasa reus boga kawawuhan bangsa siluman. Padahal keur ukuran urang Islam mah atawa keur dina agama urang,
eta teh dipahing pisan musyrik syirik kasupna. Kade ulah diturutan keluarginya. Si Bahlil ngarasa bungah sanggeus aya kapastian yen Baping Burik sanggup ngabantu kamanehanana kalayan dibantu ku siluman ti nagara Cadas Badawang. Sok enak yo, hayang dikumahakeun eta si Sena teh Jang. Baping mah siap malaksanakeun parentah ti Ujang da geus paguyupan meureun eta hasil nang kege. Pokona ganggayong heula we, ganggayong heula ai karek 6 tahun mah kitu tah. Sok we aren harti lumpuhkeun, nah harek dikirim ateul, nah harek dikirim budug, nah harek dikirim eksim, atawa sugan dek digelokeun, pokona mah si Sena teh ganggayong heula ka karek we paehan ki. Oh kitu nya teu nanaon atuh ari kitu mah Baping siap yo sanggup malaksanakeun cetek nu kitu mah Jang. Gampang hampang pagawean kitu mah. Anu jelas mah 10 juta kudu aya heula dina leungeun yo. Cek si Baping, sieun ai teu dibayar mah. Ku kituna manehna hayang aya duit heula cenah mah 10 juta. Tapi si Bahlil manehna bisa ngajawab ka si Baping. Pokona kieu Baping yo, abdi bade usaha yang duit 10 juta. Tapi yo minangka pamanyerna yo, aya di abdi yo, ai karek 2 juta mah. Cek si Bahlil, bari ku siwel harita manehna ngodok sakuna ngaluarakeun bungkusan leutik tina sakuna. Song dibikeun ka Baping Burik. Sakilat ku Baping Burik disamar tuluy dibuka nyeh manehna seuri sabab ningali lamaran duit bareureum jalager keneh. Tah cukup yo sakieu pamanyer Jang yo. Teu naon ku Baping ditarima yo Jang. Nuhun pisan Jang. Ieu teh keur meuli sasajen keur boneka ieu yo. Nya nuhun ki ari katampi mah ke sesana meureun abdi kusaha heula. Nya sok ku Baping didoakeun sing hasil eta usaha. Ngan lamun geus aya kade ulah poho anturkeun yo ka imah Baping tong kudu disusul ku Baping ka ditu. Nya mangga Baping mangga siap. Sanggeus sagala rupana karasa cukup. Si Bahlil amitan ka Baping Burik rek balik heula ka imahna jeung rek nyar duit keur pasyaratan. Nuhun atuh Bapingnya kana bantosanana abdi amit bade wangsul heula. Engke artosna ku abdi disangakeun ka Baping ari tos aya mah nya. Tenang, teu kedah disusul ka rorombok. Engke we abdi datang ka dieu ka Bapingnya. Cek si Bahlil bari tuluy munyungan ka si Baping. Oh nya sok we Jang. Diantos ya ku Baping yo kade duitna ulah kurangnya 8 juta deui tah. Cek si Baping anggar duit nu disebutkeunna teh. Mangga Baping. Nuhun tuh Bapingnya, mangga abdi we heula ye. Cek si Bahlil. Oh nya sok Jang kade sing hati-hati di jalanannya. Cek si Baping bari nganterkeun nepikeun kana golodog. Kebat lampahna si Bahlil anu mulang ti imahna Baping Burik. Hatena guligah bungah sabab pamaksudanana geus katepikeun ka Baping Burik. Kanal keyakinan dina hatena isuk pageto musuhna anu katelah Sena bakal katempo gering lantaran diganggayong ku siluman Cadas Badawang. Ayeuna urang kocapkeun di lemur sejen. Di hiji imah nu kawilang gede najan dijieuna tina panggung tapi kawilang cukup resik cukup pikebetaheun sabab di hareupeun imah aya balong jeung rupa-rupaning tutuwuhan obat-obatan. Nu boga imah katelah Nabi Asih umurna moal kurang ti 50 tahun. Randa ditinggalkeun maot ku salakina nu katelah Mang Bibin. Boga anak hiji-hijina katelah Sena umurna kurang leuwih 27 tahun. Bi Asih harita karak mulang ti cai tas nyeuseuh. Ari Sena manehna keur ngampih-ngampihkeun hayam anu riab diburuan sabab mangsa geus sareupna. Pok atuh harita Bi Asih celak-celuk ka Sena nu aya di pipir imah. Ujang, Sen. Sena, geus ampi hayam teh kabeh atawa acan? Cek Bi Asih bari ngelol tina janela hareup. Ke Umi sakedap karak 20 5 deui hese duh.
Ni lalinghas hayam teh. Cek si Sena bari tuluy meh nangudag-udag hayam anu masih keneh riab diburuan 5 siki deui can asup. Heukeun mae atuh. Kelamun geus ampih kabeh. Maneh bubur ka masjidnya. Ngesolawat ta geuning ti jauhna mah. Cek biasih ke anakna. Mangga Umi, ke abdi pameng ya 5 deui can ampih hese pisan hayam teh. Kudu dipencit we kitu ngarah ampih teh. Arek kumaha mencitna ai hayam keur ngencar ai maneh. Cek biasih bari tuluy asup ka kamar, arek siap-siap ngalaksanakeun salat maghrib. Sanggeus make mukena gek biasih diuk dina sajadah. Biasih ka kocap jelema hade-hate tur getol ibadah. Anajan hirupna sagala walurat tapi teu poho kanu maha kawasa. Leket ibadahna jeung hade kasasama. Kitu deui Sena, budak hade saluyu jeung warahan kolotna nyaeta biasih. Sena kakocap budak anu bager daek nulung kanu butuh nalang kanu susah. Malah mah lamun dititah ku tatangga tara daek diburuhan bahasana teh ibadah we cenah kitu ceuk Sena teh. Waktu tuluy maju adan maghrib geus kadenge. Sena nu geus beres ngampih-ngampihkeun hayam ka paranye tuluy kacai wudu. Ganti baju kudu bersih, rap make sarung anu alus, rap deui make kopeah. Pantes lamun ieu Sena disebut santri, sabab memang hirupna nyantri. Jerut manehna turun kaburuan, tuluy kebat init ka masjid rek salat berjamaah. Sedengkeun biasih salat sorangan di imah dituluykeun ku tilawah maca Al-Qur'an bari nungguan waktu datangna Isa. Ari Sena mah di masjid sanggeus salat teh kumpul ngabandungan tausiah ti Bapak DKM anu eusina nerangkeun yen hirup teh kudu guna keur masyarakat agama jeung bangsa katut negara. Tausiah ieu ku Sena diregepkeun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak nuhun nya ye daek ngariung di masjid. Ieu mah bapa lain rek ceramahnya, da bapa mah teu bisa ceramah. Kan ieu mah saeutik we rek ngabagi ilmu pancen cek katerangan oge tepikeun sok sanajan ngan saukur saayat. Ya bapa gerek nepikeun we nya. Yen hirup teh kudu aya guna jeung mangpaatna keur agama, nagara jeung bangsa. Tapi da sabener mah kieu ye. Hakikatna hirup mah urang teh ngan saukur keur ibadah nya. Saluyu jeung katerangan anu kacutat dina Al-Qur'an pidawuh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dariyat ayat 50 genep mun teu salah mah. Tah ibadah teh barudak rupa-rupa. Aya ibadah anu sunat jeung ibadah anu wajib. Tapi hakikat nama eta teh keur ibadah ka Allah. Sabab harti tina ayat anu tadi teh teu samata-mata kami nyiptakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah ka kami. Kitu katerangan anu aya dina Al-Qur'an barudak. Ceuk DKM masjid manehna istuning nerangkeun teh jeung hatena. Sabab tujuanna oge supaya batur jenuk balarea ngalaksanakeun ibadahna sahade-hadena saluyu jeung katerangan agama. Tah satuluyna ibadah nu panghadena teh taya deui lian ti salat barudak. Sabab salat mah nu nangtukeun kana ditarimana ibadah urang ku Allah. Lamun salatna hade, ibadah nu sejena oge hade jeung ditarima. Tapi lamun salatna goreng, ibadah nu sejena ge can puguh ditarima. Jadi patokan ibadah teh nyaeta salat. Salatna alus, ibadah nu sejena oge insyaallah alus.
Salat mah ukuran bener, salian ti salat ukuran bager. Cek DKM deui bari rutret ka barudak anu ngajajar sisi masjid. Pok harita aya budak tumanya ka DKM bari samemehna ngacungkeun leungeunna. Punten, Pak DKM bade tumaros. Cek eta budak, Nanyakeun naon Jang? Sok kumaha? Lamun puasa ibadah alus teu pancena puasa teh ibadah alus. cek eta budak. Alus Jang puasa teh, tapi sok sanajan eta puasa ibadah halus ai teu salat mah teu aya paedahna. Nilaina teh 0. Tapi lamun eta puasa dibarengan ku salat, nilaina jadi 10. Sakali puasa 0, 5 kali salat jadi 50. Tah kitu Jang kahari teu. Oh nya tuh nuhun Pak DKM ai zakat gitu atawa nu sejenna ibadah kumaha haji tah eta kumaha Pak? Eta ge sarua, eta ge ibadah kene. Tapi kasimpulanana ibadah anu salian ti salat mah nilaina teh 0. Jadi sok gedekeun salat, lobakeun salat, angkana hiji tah salat teh. Ditambah we ku 000 tina ibadah nu sejen. Oh nya hitut ibadah Pak DKM. Cek eta budak teu uyahan atuh ger. Babaturanana seuri, lucu meureun ku pertanyaan eta budak. Maklum budak polos. Si Midus eta teh ngaranna teh palawargi. DKM mesem manehna hayang ngajawab, tapi kumaha ngajawabna? Bisi barudak salah arti. Si eta mah nanyakeun teh nu kitu, tapi teu naon, alus pertanyaan teh Jang. Eta hitut ge ibadah, tapi hitutna ulah dibagikeun ka batur jadi piomongeun. Jadi lamun ujang ayeuna sakali hitut, jegur hitut 0 teteh ibadah teteh sabab ngosongkeun beuteung. Awak jadi sehat. 2 kali hitut kemudian jadi 0 jadi 2 tambah salat jadi 100. Oh gitu katunya puasa goreng sodakoh teu boga hitut teh sing loba atuh Pak DKM nya. Oh kumaha maneh kumaha karep lah. Cek DKM satuluyna DKM mere wejangan ka barudak tekung silila celedur bedug ditakol ku budak nu aya di luar hoang adan Isa melas melis nyusup kana ati. Sanggeus kitu prak sadaya ngalaksanakeun salat sunat 2 rakaat diduluykeun ku salat Isya. Sanggeus wiridan sacukupna barudak barali ka asup sena anu bali ka imahna. Nepi ka imah sena uluk salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Umi, ceuk sena ti luar bari ka katrokan panto bisi inungna taya di imah. Waalaikumsalam. Sok ka jero we Jang. Dah Umi mah aya di dieu. Di patengahan keur diuk dina samak. Reket panto muka disurungkeun ku sena ti luar. Cat sena mancat ka imah tuluy ngasongkeun leungeun ka inungna. Salim leungeun inungna dirawu atuh puguh we biasih teh ngarasa bunga. Sabab sena mah bener-bener hormat tilawat ka kolot. Menang naon bieu ti masjid teh Jang? Neme teh eta Pak DKM masih hantau siah Umi. Atuh syukur ai kitu mah nya. Sing mineng ngupingkeun tausiah, ngarah ilmu ujang, beuki lila beuki namahan. Sugan we atuh ujang bisa jadi ustad. Cek biasih ka anakna manehna boga harapan gede. Anakna bisa jadi ajengan. Atuh sena oge ngarasa bunga. Didoakeun ku inungna saperti kitu. Nuhun pisan Umi, nuhun pisan. Mudah-mudahan atuh doa Umi ku Allah diijabah. Amin ujang. Kahar heula atuh Jung. Tuh aya pais impun. Pamasihan ti Mauun. Cek biasih nitah dahar ka anakna damahna mah geus tadi sore. Mangga Umi, mangga. Abdi kedah kalarsantos lapar. Cek sena bari tuluy mahna ka dapur. Nyokot piring keur ngalasangu. Teu poho nyokot pais impun nu aya di jero gogorobog. Gek sena diuk di tengah imah nyang hareupan alas sangu jeung pais impun. Tapi keur nikmat dahar
gebrug di para kadenge aya sora anu ngagebrug puruluk toko atawa opong muruluk tina langit. Atuh biasih anu keur cicing oge sena anu keur dahar ngarasa reuwas sabab tara-tara ti sasarina bet aya sora nu kitu di luhur para. Memang imahna imah bilik biasana di jero para teh sok aya ucing atawa beurit nu pasea. Tapi piraku aya sora ngagebrug sora beurit mah da mungkin da moal aya beurit sagede doma sora ngagebrug. Naonnya eta teh nya ujangnya? Cek biasih, duh katu Umi asa keung nguping nate meni reuwas. Cek sena, Nah hanya da piraku aya sora beurit mending ngagebrug gitu. nya da beurit mah moal ngagebrug kitu Umi. Cek sena, daharna teu laju sabab kapegat ku rasa reuwas. Sabab tadi sora nu ngagebrug teh ngageterkeun jantung sena jeung biasih. Sabot keur ting harulang kitu. Riung imah ngarieu gererekotan asa aya lini sieun runtuh. Atuh puguh sena jeung biasih beuki reuwas. Teu kalis ku kitu. Gerut di pipir kulon aya sora anu ngautan kana bilikna. Aduh Umi naonnya asa ku seueur dadanguan. Ceuk sena, Teuing atuh. Umi oge bingung nguping sora kieu mah. ceuk biasih. Tapi bubuhan biasih mah kolot anu linuhung, kolot anu soleh, karaku sakitu mah teu eleh ku atah-atah. Kabeneran manehna can batal wudu, gap nyokot Quran leutik nu aya dina palang dada, tuluy dibuka maca surat Ar-Rahman. Sena asa diingetan, manehna kebat lumpat ka dapur kokocok leungeun. Manehna milu dzikir mantuan inungna. Kocap di luar palawargi, harita di luareun imah biasih. Loba makhluk pating belegbeg, ngurilingan imah biasih. Rupana teu mararatut, teu pikarsapeun jelema. Aya makhluk jangkung badag buntutan bari tanukan, tapi leungeunangan ponok sarat siku. Aya oge jelema anu penek, kuluna badag segede kala padewegan. Ari irung nyengcle bibir rubak gadona leutik sagede inung suku. Jeung rea deui. Di luar mungguh pika keungeun najan taya angin nu ngagelebug. Tapi kehadiran makhluk-makhluk eta cukup mawa keung dina peuting harita. Di antara makhluk nu loba eta aya pamingpina anu awakna jangkung leutik jiga tangkal jame. Leungeunna loba, sukuna loba, buntutan jeung jangjangan. Irungna ngewag sagede terong, panonna hiji aya dina tengah-tengah tarang. Tok harita eta makhluk teh ngomong katelahna Ki Samoja. Wajib badan jagabi. So, tiakan. Sasaran urang tidak putih. Ceuk Ki Samoja manehna marentah ka awadia baladna pikeun neangan jalma nu jadi sasaranana. Tangtuna wae ieu siluman teh titahan baping burik ti nagara siluman cadas Badawang. Makhluk nu loba teh tuluy ngurilingan imah biasih neangan jalma nu jadi sasaranana geus dibere ciri ku baping burik. Tapi hanya kalpisan palamitra imah biasih karasana panas ku eta wadia balad siluman. Atuh teu bisa deukeut, teu bisa antel ka eta imah. Naon nu jadi sababna? Sabab di imah aya nu maca surat Ar-Rahman jeung zikir kalayan khusyuk ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh Ki Samoja ngarasa keheul hatena sabab geuning waktosna teh tos seep. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.